ngelek anjing sampai kuring mah gitu. Ampun Gusti. Anjing jadi beubeutkeun HP nanti. Kalau antara ngelek bukan naon ngelek biasanya. Ini ngarapal ngelek dina dua lawan ngelek. Da bola ngelek ke oconnya. Ocon bola ngelek. Ada teh apa ngeleknya? Ngelek binjai. Ampun Gusti eta. Gua tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil jawad. Alladzi ja'ala ni'amahu 'anil ihsani bil adab. Wassalatu wassalamu ala subulir rasad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala datil mukamalati wa rahmati munajalati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sholli ala mukamahsusan nabi kitabil karim wa hadaina ila siratil mustaqim. Amma ba'du, puji syukur bila mangurung sanggakeun kadat Allah anu Maha Kuasa. Kukersaning irodat mantena dina kesempatan ieu urang sadaya biasa ngalaksanakeun sakumaha perintah Allah kewajiban pengajian biasa digarap dina setiap malam Ahad. Kalawan mudah-mudahan ieu waktu nu dimanfaatkeun ngamilik amal di panampian Allah, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam muga tetep junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakantun ka keluargana, ka para sahabat, tabi'in tabi'at, malamandar umatna anu turut ka mantena urang sadaya, umat anu paling akhir. Kalawan mudah-mudahan saaliran satujuan dina keimanan keislaman, dina harapan meskipun can kakait kadangkala can lamukot ku dosa. Teh lapatna teh salahna urang sadaya ngadoakan. Mudah-mudahan kei pertulungan jaga di hadapan Allah, amin ya rabbal alamin. Oge dina kesempatan ieu keur ngisi rohani baik jasmani maupun rohani. Jasmani anu diisian ku katuangan, rohani diisian ku ilmu ti Allah. Bisi urang hirup, bisi hirup teh katalanjuran. Di mana hirup geus katalanjuran pasti bakal mopohokeun ka Allah anu nyiptakeun urang. Keur pibeukeulin urang sadaya dina inggoning anu bakal datang tur bakal kasorang, sabab yakin bakal kolot penerus generasi gaganti nu jadi kolot teh meureun generasi anu mesih keneh ngarorak keneh. Ieu teh keur pibeukeun urang sadaya hirup ayeuna anu eukeun nu kasorang ku urang sadaya oge akhirat nu bakal datang. Sabab bakal kabeh bakal balik, bakal dicanak aja.
ajal dicanak maku Allah sebab yakin maha kawasa anu maha kersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Dina salah sewes ayat innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, dimana Allah ngersakeun hiji perkara innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, cek Allah jadi yakin bakal jadi. Tapi lamun jalma ada di hiji perkara kadangkala seueur proses nate. Contoh seperti urang hayang barang tua tong jauh-jauh hayang kopi kudu meuli heula jang asan ka warung sadiakeun heula caina sanggeus caina teh Pak cai teh kudu kumaha kudu ditaheur ngalah heula cai geus cai kudu ditaheur caina teh malah cikopet papan geunahna teh cai panas mah mungkin anu titiis geunahna cai kopi teh warna nu panas komo bari jeung wayahkeun ditambah ku jarum coklat teh proses. Tapi lamun Allah ngajadikeun hiji perkara kun jadi yakin bakal jadi ieu ku kersaning iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kuasa gitu urang sadaya keur pibeukeun ayeuna hirup anu bakal datang teh tayalian cocokan esian ku ilmu ti Allah, hate esian ku iman, akal esian ku ilmu. Sabab di mana hate geus esian ku iman, akal esian ku ilmu, para natijah cek ilmu mantek mah bakal ngasilkeun nu disebut amal soleh. Sabada sanggeus amal soleh ku Allah bakal dijamin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sayana jalma-jalma iman keur ngalaksanakeun amal soleh teh ulaika eta sakabeh jalma khairul bariyah panghade-hadena jalma. Nu disebut hade di dieu teh lain diukur ku kakayaan, ku kapangkatan. Sabab yakin terjadi jaminan. Nah, jadi hade cek Allah mah jalma anu inna akramakum indallahi atqakum, anu pang takwa takwana ka Allah. Eta cek Allah nu paling hade. Malah manusia ku Allah diciptakeun teh alladzi khalaqnal insana bi ahsani taqwim, anu pang hade-hadena. Beda jeung sato jeung hewan. Sabab sato mah teh boga akal sedengkeun manusia diciptakeun ku Allah teh timimiti proses Adam jeung Siti Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa dugi ka ayeuna. Lamun Adam diciptakeun tina taneuh, lamun Siti Hawa tina iga wakasanana Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Adam diciptakeun tina taneuh, Siti Hawa diciptakeun tina iga wakasanana Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kanggo urang sadaya, jadi nu disebut hade teh jalma anu pang takwa-takwana ka Allah, anu pang deket-deketna ka Allah. Disebut takwa imtisarul awamirillah wajtinabun nawahi. Ngajauhan ngadeketkeun kana parentah Allah, ngajauhan kana larangan Allah. Urang sadaya mudah-mudahan pemuda pemudi jadi generasi penerus gaganti kolot eusian awak eusian hate ku ilmu ulah eusian hate ti ku Robicon jeung Superblue. Yang mana hari kena Robicon kana gampun Gusti nepi ka kalatan kontete. Nah hari kana ngaji haroream. Kacida lepatna kacida salana. Coba lamun teh mah urang disebut ngaji bisa jadi kutu
kutu ngaji, ulah kutu robikon, tapi kudu jadi kutu ngaji, jadi tukang daek ngaji, kesian ku ilmu. Sabab yakin ku ilmu moal berat mamawa, ku ilmu mereka mana-mana oke, moal berat mamawa ku ilmu. Mudah-mudahan di generasi dipanjangkan yuswa amin ya rabbal alamin. Salasius fatwa para ulama an Hasan Basri radhiyallahu an rahimallahu taala wa huwa min akbarit tabi'in anu disebut pang-agungna tabi'in anu saurna annahu qala innal fasadal qulub an sitati asya sanyana ruksakna hate ruksakna hate teh ku genep perkara. Saur salah serius ulama ngeceskeun bak dulu kama bahwa ruksakna hate teh ku genep perkara. Tapi yakin raksen disebut di mana jalma teh aya nu teas hate pasadul qulub teas hatena teh leuwih jero bisa diteleuman batu teas bisa dipeprek tapi hatena jalma susah diteleuman susah dipeprekna iwarti dipeprekna teh ku ilmu ti Allah. Yakin lamun ku ilmu ti Allah mah eta jalma hate teasna teh ku daek maca Quran bakal leuleus hatena. Nomor kahiji teasna eta harte teh yadnubuna birojai taubat ngarep-ngarep ngalaksanakeun dosa ngarep-ngarep kana tobat. Dosa terus tapi tobat henteu. Berang jeung peuting ngalaksanakeun dosa ngan hanyakal. Dosa beukita mah ari tobatna teu dae. Nu disebut tobatna teh tobat sama. Ae birojair rahmati tegasna ngarep-ngarep kana rahmat Allah tapi dosa tetap dilaksanakeun. Teh tetep disebut ruksakna hate teh gitu. Jadi nalika urang ruksakna hate teh palinten kudu dieusian ku ilmu ti Allah. Nomor kedua wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna ngaji kana ilmu wala ya'maluna tapi hanyakal teu daekeun amal kana ilmu. Man kana lahu ilmun fal yatasodaq bi ilmihi wa fir'aunun sawa. Sajalma anu ngaji kana ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna wa fir'aunun sawa maka engkena teh bakal dikumpulkeun jeung Fir'aun. Fir'aun teh gegeden nu disebut jalma kafir. Fir'aun teh malah disalamatkeun Fir'aun teh supaya jadi contoh. Wa nunajjuka bi badanika liman khalfaka ayat. Supaya jadi tanpe pepeling ke jalma-jalma anu teu tukang jalma anu parandiri bahwa jalma-jalma kafir teh kitu ku Allah teh. Ieu jadi contoh Firaun. Ngaji kana ilmu ngan hanyakal wala ya'maluna teu daek ngamalkeun kana ilmuna. Urang bisa nyangan kanu poekeun nulung kanu butuh nalan
susah ngamalkeun disebut ilmu. Diamalkeun eta ilmu teh. Imah batur salah diantar boro-boro dicari. Lamun teh mah urang batur ngalaksanakeun kajahatan wayana kudu ditoel. Tong kitu teu kenging ceuk Allah. Ningali batur kamungkaran boro-boro daek noe da sieun. Sieun dirempung batur-batur maloba. Adua atuh. Man ra'a munkaron falyughayyirhu biyadihi. Lamun urang ningali kana kamungkaran keur dibekeun urang. Sanajan misalkan da kolot da urang mah leutik heukeun bae. Sanajan kolot ke lamun teh mah kolot ningalikeun kana kamungkaran wayana toel. Pak ulah kitu salah anu kitu teh. Teu naon. Misalkan kolot ngalaksanakeun kejahatan kamungkaran teu naon. Ngalikeun kolot misalkan mabok toel eta teh meunang haram begitu teh. Dosa halus. Man ra'a munkaron falyughayyirhu biyadihi. Hek ubahkeun teu kuat teu bisa. Teu mampu da eta mah kolot leungeun. Rek ngubahkeun kumaha da sieun. Ngagorowok atuh. Ngagorok teh wongku kene da sieun diberi. Aduh atuh. Muga Gusti eta jalma teh anu mabok teh anu maok teh cing dibukakeun taufik hidayah halus. Ngobahkeun leungeun teu mampu, ngagorowok makomodasieun ngaduan teu pang ipis-ipisna imana cenah kitu teh. Pang meeng-meengna iman. Komo lamun teh mah urang sok ngaji wayana sok ngaji mah. Anjing. Goblok. Ampun. Masih anjing. Masih ampun. Eta anjing teh anu mah loba lima anjing teh Pak. Anjing, goblok. Bahasa teh geus ampun. Eta teh disebutna teh kupurna teh jeung nasar kupur ucapan anu kitu teh kudu sadar deui. Nalika urang nyebut anjing ka jalma ngahina sabab ku Allah teh diciptakeun khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah make dihina disebut anjing. Ulah anjing goblok. Nelek anjing HP kuring mah gitu. Ampun Gusti. Anjing dibebeutkeun HP na. Kalau antara ngelek bukan naon ngelek asalnya. Ini ngarapal ngelek dina dua lawan ngelek. Da bola ngelek ke oconnya. Ecen ocon bola ngelek. Ada teh apa ngeleknya? Ngelek binjai pun Gusti eta. Buat tidur. Nyarekan kana HP anjing goblok kana mah. Ampun. Ngelek sia. Teh apal geus kalau kana ngelek. Da bola mah ngelek teh nya teh lamun di masjid sisi bola mah disirik disebutkan karena malah di HP ngelek. Duh kang ngelek gitu. Ngelek. Teh eta teh disebut nyebutkeun ku Allah diciptakeun jalma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah make dihina. Ari pamana jalma make disebut si anjing si goblok gitu. Teh kengeng eta teh disebut teh kupurna teh cenah kupur ucapan kudu sahadat deui cenah kitu teh. Insya Allah lamun urang ngaji apal kana ilmuna disebut ilmu anu manfaat. Ngaji anger tapi nah teu dipake wala ya maluna. Ngaji kana ilmu tapi teu diamalkeun. Tiga pelang ngaji. Urang ngaji teh pek amalkeun sautak-sautik pake ngaji teh koreh-koreh cok lain coreh aya cok koreh-koreh. Cok koreh-koreh lain koreh-koreh cok tapi cok koreh-koreh ayeuna pake ayeuna ngaji ayeuna pake ayeuna disebut cok koreh-koreh. Eta nomor kadua eta teh nu disebut ruksakna hatena teh kitu. Pala faidata fil ilmi mangka aweuh faidahna dina ilmu idalam ya'mal bihi wa inna ma samaratal ilmi al amal. Sanyana buahna ilmu teh eta teh amal. Buahna ilmu teh amal nu dipake ku urang sadaya.
Jadi nalika urang ngaji amalkeun lamun tema batur ngalaksanakeun jahat petoel ulah kitu. Teu meunang nu kitu teh diharamkeun ditengengkeun ku Allah. Nomor katilu wa idza amalu la yakhlisuna. Nalika urang amal ngalaksanakeun kahadean sabab disebut ikhlas mah tanpa pamrih, tanpa buruh disebut ikhlas teh gitu. Ngaran ikhlas teh layak tanpa pamrih, tanpa buruh. Ini timah ke pengajian rek ngaji. Bubuhan we jangan asan bade cikopi. Ikhlas anu kitu mah. Karena hayang cikopet na kitu mah. Teu ikhlas kadorong. Poma disebut kadorong ku cikopi. Anapun dipasihan mah ulah ditolak. Sabab dina Al-Qur'an la tansa nasibaka mina dunya. Wayana anjeun la tansa ulah poho. Anjeun ulah poho la tansa nasibaka kana bagian anjeun mina dunya, dina dunya. Aya nu mere wayana ulah ditolak sanajan aya ge tarimakeun. Sabab cek Allah la tansa nasibaka mina dunya. Wayana aran ge ulah nolak kana bagian anjeun tina dunya. Bagian ti Allah. Ti Allah teh kudu pamere tarimakeun. Jadi waidah di mana anjeun amal nalika urang amal hade teh ngalaksanakeun amal teh layak ulah kudu ikhlas. Jalma-jalma anu amanah tanpa ikhlas eta teh rusak hatena teh. Amal teu make kaikhlasan. Karena hayang kadorong ku batur, hayang kapuji ku batur, hayang katanggar ku bajur, eta teh disebut teh musyrik nate musyrik jali. Musyrik hobi, musyrik anu teh katingali. Eta teh musyrik anu katingali teh nyaeta musyrik ibadahna hayang kapuji ku batur. Eta teh disebutna teh musyrik nate musyrik hobi. Musyrik anu teh katingali anapun ari musyrik jali mah musyrik anu katingali. Contoh di zaman baheula anu nyemahna kana tapekong, anu nyemahna kana batu, kana panon poe aya, kana gunung aya. Baheula ayeuna kadangkala anu nyemahna kana batu aya, aya bujang. Aya bunga. Utah hejo teh walau aya pada jelema pentingnya ti bohong. Bisa newak naon nih? Tuyul. Ampun eta tuyul bisa ditewak. Bukan kumaha dewak. Dukanya duka bohong newak tuyul. Acan katingali tuyul lagi dukanya. Tuyul ditewakan. Mun beuri tuyul. Layang disebut ikhlas kudu ikhlas melaksanakeun ibadah teh. Urang sadaya salat kudu ikhlas. Laksanakeun ibadah kudu ikhlas, ngaji kudu ikhlas. Kadorong tina hate sanubari, dorongan sabab ngaji teh kewajiban. Urang sadaya teh leutik sabab yakin ngaji teh wajib. Timimiti urang gujrag ke alam dunya meskipun can ngagaduhan dosa misalkan. Sabab balegna nu jadi pamegetna yuswana 15 tahun, istri mah 8 tahun. Aya para ulama ngeceskeun di mana-mana budak geus apal kenca jeung katuhu mangka eta teh cenah geus baleg. Geus apal kenca jeung katuhu, geus apal beureum jeung bodas, mangka eta teh budak teh geus baleg. Anapun dina sabina mah kitu. Pamegat 15 tahun, istri 8 tahun. Ngan aya salah ulama di mana murang kali geus apal kenca jeung katuhu komo sapal ka awewe mah meureun. Balik geus tete umur 12 tahun kan. Teh balik berarti geus apa? Wayana. Ya, eta
teh lamun ajeuna amal tanpa make ikhlas teh mangka eta teh disebut ruksak hatena teh. Nomor kaopatna ya, nomor kalima kaopatna wa yaqulu rizqallahu wa la yaskuruna. Nalika urang diberi rizki ku Allah, rek kolot, rek budak diberi rizki nama layas kurun teu narimakeun teu nganuhunkeun acan. Misalkan dibere ku batur teu boga kumaha kuring dibere robikon hatur nuhun. Tah eta teh disebut syukur teh disebut nganuhunkeun teh secara pawada manusia. Sabab lamun disebut syukur teh nganuhunkeun cek bahasa urang mah nganuhunkeun atanapi kana narimakeun. Komo lamun diberi rezeki ku Allah mah melalui sabab yakin rezeki teh ti Allah melalui jalmi ti Allah keneh. Lamun urang diberi rezeki ku papada jalma teu nganuhunkeun acan moal daekeun mere deui. Da jelema eta mah dibere ge boro-boro narimakeun cenah gitu pan. Teu pan boro-boro narimakeun, boro-boro nganuhunkeun, teu hayang merena gitu pan. Cek eta mah lain syakartum la zidannakum wa la kafartum in adzabila syadid teh. Anjeun syukur kana nikmati pangeran yakin kami bakal namahan sabalikna di mana anjeun kubur kana kanikmatan yakin kami bakal namahan bakal nurunkeun adab ti auzubillah summa auzubillah. Narima nalika urang dipasihan ku rerencangan ku babaturan naon bae hatur nuhun eta disebut narimakeun kana pamere ti batur. Lamun teh mah urang teu narimakeun kana pamere batur komo bari jeung tununun acan mangka eta jalma moal daekeun mere deui. Komo lamun dieu mah syukuran jag urang sadaya bisa ngalengka, bisa ngaji, bisa init urang alhamdulillah Gusti abdi parantos dugi geuning kana malam minggu biasa di abdi ngalaksanakeun pangajian bunga di mana-mana jalma bunga rek ngalaksanakeun kahadian mangka eta teh ciri jalma nu iman. Bunga aya jalma nu bunga ngalaksanakeun salat jarang. Paling geus rek salat deui ieu teh. Itu paling bener teh. Nanti alhamdulillah Gusti abdi dugikeun kana loho. Alhamdulillah Gusti abdi dugikeun kana asar. Narimakeun. Jadi lamun jalma teu narimakeun kana pamere ti Allah, mangka eta teh disebut jalma ruksak hatena anu kitu teh. Bisi urang kekenaan kana sifat anu kitu tang udah. Jadi nomor kahiji nalika jalma ngalaksanakeun dosa ngarep-ngarep kana tobat. Kadua ngalaksanakeun ngaji kana ilmu tapi teu daekeun amal. Nomor katiluna jalma ngaji kana ilmu layak lisuna teu daekeun ikhlas. Nomor kaopat nyuang kana rezeki tapi hanya ka teu daekeun syukur ka Allah. Nomor kalimana eta jalma wa ma yarjuna bi kismatillah teu narimakeun kana bagian ti Allah. Jalma teu narimakeun kana pamasihan ti Allah, henteu ridho kana bagian ti Allah. Urang sadaya dipasihan ku Allah kana rezeki, dipasihan rezeki dengan syukur kuatna teh meulina teh. Lamun teh mah ngan kuat mampu teh kana duit 1000 perak tapi teu narimakeun kana pamere eta teh. Kana bagian eta jalma teu narimakeun sabab mampuna ngasukur sakitu. Dibere ku Allah teh ngasukur 10.000 boro-boro narimakeun. Kana kaarah sabab yakin bahwa rezeki teh geus ditentukeun ku Allah. Rezekina lamun jalma geus gaduh bojo jodona ditentukeun ku Allah, pangkatna ditentukeun ku Allah. Malah
sagal beungharna pun ajalna pun ditentukeun ku Allah. Jalma teh eta mah syukur kuatna teh. Kuat macul we unggul. Ngan bisana teh bisa ulin we unggul. Eta mah teh ngarobah dirina. Tiap poe misalkan ngukur tanah we terus. Kaitu ka dieu ngukur tanah. Ngukur tanah teh disebut ulin meureun. Boro-boro daek cara batu. Eta mah teh ngarobah diri pribadina. Innallaha la yughyiru biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusikum. Allah moal ngarobah kana diri aranjeun abdi anjeun nu kudu ngarobah. Anjeun nu kudu ngarobah Allah moal ngarobah kana diri maraneh. Lamun teh mah kedul. Lain dikerseukeun Allah kedul mah. Robah atuh cing getol. Cing daek, cing rajin, cok robah dirina. Allah moal ngarobah kana diri pribadi maraneh, tapi maneh anu kudu ngarobah kana diri maneh. Moal ngarobah kana diri aranjeun tapi Allah anu maneh kudu ngarobah. Nah, jadi nalika urang ngalaksanakeun hirup teh yakin sabab hirup teh bermasalah. Hirup masalah, boga permasalah, teu boga jadi masalah, beunghar masalah, fakir oge jadi masalah. Nah, jadi segala rupa jadi permasalahan. Boga ku bogana jadi masalah. Teu boga ku teu bogana jadi masalah. Pinter jadi masalah. Bodoh jadi masalah, jadi tantangan. Pangkat jadi masalah. Rakyat pun jadi masalah. Sakabeh hirup jalma ditungtungan ku permasalahan. Lamun urang teh narimakeun kana bagian ti Allah, mangka eta teh kasebutna jalma teh ruksak hatena teh. Alhamdulillah, lamun urang kalebetkeun jalma anu ruksak. Nomor kagenepna wa yadpanuna mautahum wala tabaruna. Nalika jalma dipenem atanapi dikubur jalma urang teu ngalap ibarat bahwa urang ge bakal kitu, bakal ajal, bakal maut. Boro-boro daek ngalap ibarat kitu eta jalma ruksak hatena. Malah diantawi salah sawios hadis Kangjeng Rasul nalika urang ngalangkung ngaliwat rek budak rek kolot diajak nalika urang ngalap ibarat ngaliwat ka kubur cenah saur Kangjeng Rasul teu ngalap ibarat kitu mangka eta jalma teh fal yu'abir kal bahaim man maro alal kubri fal yu'abir bahwa kal bahaim. Nalika jalma ngaliwat kana kuburan teu ngalap ibarat mangka eta teh disebut jalma diibaratkeun sato. Sato teh apa? Teu boga akal. Kumaha atuh carana? Nalika urang ngalangkung ka kuburan teh ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Eta teh tata cara nalika urang ngalangkung kana kuburan. Meskipun udah geus pae pae cenah kitu kan kadang-kadang geus pae pae. Ngan Kangjeng Rasul ngajarkeun kitu nalika urang ngaliwat kana kepala yu'abir teu ngalap ibarat mangka eta teh saperti sato cenah anu kitu teh. Lamun teh mah jalma digotong. Jiga moal urang digotong kan. Jalma disalatkeun. Jiga moal urang disalatkeun. Cenah yakin bakal disalatkeun kabeh oge. Bakal digotong, bakal disalatkeun, lamun daek urang bakal aya dipangadoakeun ku batur, urang teh pan gitu. Sabab manusia bakal ajal, bakal maut kabeh oge. Lamun
bahwa urang bakal gitu malah saur ka Kangjeng Rasul mah kapa mau itu cukup kumaotna hiji jalma teh jadi gambaran jadi pieuteungeun bahwa man urang ge bakal disebut bakal teh urang prosesna teh bakal teh walau alam sebut bakal teh apa dina eta ge pan dina Quran bakal asup ka surga gitu. Bakal teh melalui prosesna teh eureun melalui kadangkala siksaan. Sabab disebut bakal teh lamun cek ulama fil mudhari bakal yadkhulul jannah bakal asup ka surga gitu. Sebut bakal teh walau alam nah melalui proses siksaan. Kalau kalimana bakal asup beda deui jeung disebut penghuni. Dina pan lamun dina surat Waqiah gini nu jadi penghuni surga teh wildanun mukhalladun bi aqwabi wa bariko para murang kalih wildanun mukhalladun bi aqwabi wa bariko wa kasim mimain para murang kalih teh jadi disebut jadi pelayan surga barangkali itu gitu. Jadi pelayan kena teh sabab ke surga mah beureun hayang naon ge bakal nyalampeukeun mal proses teh sarupa-rupana beda rasana. Hayang naon malah bakal dipelayanan ku widadari teh anu di surga mah anu masih kene orsinil. Lamun orasinil teh mah lamun di dunya mah can padanya mah masih kena didusan masih kena disegel awewe gitu. Ayeuna pan aya awewe jadi beberi ayeuna mah. Ayeuna jadi beberi. Engke mah jadi disebut nanti masih kena orasinil, masih kena disegel, masih kena can dibuka. Can dibuka. Disebut widadari teh. Malapan dina Qurtubi begini lamun widadari cenah nyiduh kadunya panem poe bakal surem. Lamun teh masih neraka dikadunyakeun gunung bakal hancur begitu. Urang disebut widadari ciduna ge seunit kasturi Bang. Ari awe di urang ciduna ge waduh. Komo waktu subuh mah. Bang. Jadi segin kastori cenah kitu awe di luarsa. Coba lamun teh mah awewe ngisi di korokotan ku hayam. Wakating ku badagna dan awewe gitu Pak di korokotan ku hayam wakating ku badag gitu ya. Nah, jadi disebut widadari teh pelayan surga keur saha malayanan jalma-jalma nu arani manu takwa ka Allah. Mudah-mudahan urang sadaya dina ingguning ngalaksanakeun ibadah wae mausus ibadah ngaji karena saladata jaga di hadapan Allah amin ya rabbal alamin. Oge dina pangajian urang sadaya sakumaha anu diajarkeun urang sadaya baik disebut rubul ibadah, rubul munakahah, muamalah tentang masalah salat nu paratos urukeun diajarkeun mata disebut ngaji amalkeun pake ayeuna ngaji ayeuna. Sabab tadi diantawi salah satu hadis dina nyeceskeun Imam Bukhari sajalma anu boga ilmu tapi hanya teu ngamalkeun kana ilmuna wa fir'aunun sawa. Sabalikna di mana jalma anu boga harta teu disodakokeun eta hartana maka bakal dikumpulkeun wa qarun sawa dijikeun jeung si Qarun. Qarun teh jalma-jalma anu qor eta si Firaun mah jalma-jalma anu pinter si Firaun. Alapan Abu Jahal ge sanes Abu Jahal ngaranna mah Abu Hakam disebutna teh. Abu teh bapa Jahal teh bodoh eureun. Ngaranna mah lain Abu Jahal tapi ngaranna mah Abu Hakam anu pinter ngan hukumna teh hukum kana salah disebut Abu Hakam teh. Abu Hakam diganti we Abu Jahal ngaranna Abu Hakam diganti Abu Jahal bapak anu bodoh
bodoh di zaman waktu harita, di zaman jahiliyah, zaman kabodohan. Tah eta diantawis urang sadaya raraga ngalaksanakeun pangajian. Mudah-mudahan ulah sawang-sawang, ulah bosan-bosan ngalaksanakeun ieu pengajian sebagai generasi penerus. Naon margina sabab yakin anu dipakarani kokojoan bujang asan daya pirak urang teh naon teu turut ngajak kana jalan hadek, ngajak kana ilmu, ngajak kana pangajian. Urang sadaya yakin sabab yakin nalika urang diajak lamun teu amat teh ngagu ka cina dosana. Sakira-kira urang jag-jag, sakira-kira urang mampu ngalaksanakeun kana pengajian. Sabab saurna diantawi salah sayosna manin taqala liya ta'ala mal ilma ghafir lahu qabla ayati wa sami mengalengkahkeun sampean mangka ku Allah geus dihampura dosa. Sagala makhluk nu kaliwat kurang, makhluk naon bae hatal hitam nepi ka lauk ke proses kalau mangmentakeun hampura keur jalma anu ilit kana pangajian. Mudah-mudahan urang sadaya dibukakeun taufik hidayah piayah ngagaduhan ilmu anu mangpaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi tujah syafaatuhu li kulli halimina awali muhtani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Allahumma jam'ana jam'an marhuman wa tafarruquna tafarruqun ma'suman. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana hidayah awalina wa akhirina wa ayatan minka warjukna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum.